Kunaon ai maneh datang-datang manyun. Liar ku inung urang Mang Ton euy. Kunaon kitu inung maneh? Amek-amekan wae gerak nyin bolu ketan keju gagal wae. Gagal kumaha? Bantat wae Mang Ton jabaning teu ngeunah. Ah gagal wae pokona mah. Oh, wajar we atuh ngamimitian mah. Bingung hayang ngembang eta meuni hese. Ah, maneh hayang ngembang. Mang Ton hayang ngembang kumaha nya? Babari atuh hayang ngembang mah. Kumaha carana Mang Ton? Jega nama inung urang anu salah. Nya biasa mimiti mah ngadoa heula. Oh, kudu ngadoa heula nya. Nya heueuh atuh kudu ngadoa heula moal mungkin ujug-ujug gembang. Oh, kitu kudu ngadoa heula. Terus kumaha deui Mang Ton? Tah geus ngadoa, kakarek kembang, tuluy cai. Kanu boluna eta teh. Teu kudu make bolu atuh pirege ngembang. Ari teu make bolu mah kumaha atuh? Heuh ceuk urang ge biasa we ngadoa heula nepikeun kaberes. Tak geus beres kakarek kembang, tuluy cai. Nya kanu naon eta teh kanu adonan boluna. Nya kanu makamna atuh. Nah, ka makam. Terus boluna kumaha? Nah ngembang ka makam make jeung mawa bolu maneh sanu dek nuang. Naon ari Mang Ton make ngembang ka makam sagala? Onggo maneh hayang ngembang. Nyieun bolu hayang ngembang teh, inung urang nyieun bantat wae teh ngembang wae lain reka makam. Ih, sugan aing teh ngembang ka makam sia teh ziarah. Ih, batur ngomong ke nyieun bolu, ieu juga nu ziarah. Maneh ngomongna hayang ngembang atuh da aing ngembang mah nya ziarah atuh. Ih, teu nyambung ngobrol teh urang ka mana, Mang Ton ka mana. Jelema keur barang gawe tuh udah diajak ngobrol maneh mah. Ih, abong nu kitu.